Nah salajengna tadi nutos di awas ku urang dina ayat K37 wa ayatul mulailu naslahu minhun naharo faidahum mudlimun. Salah sawios tanda kakawasaan Gusti Allah torojol we aya peuting. Tuluy beurang ditinggalkeun, ujug-ujug datang we poek. Tadi itu nerangkeun persoalan perbedaan waktu ya. Nah, bumi itu kan beredar dan berputar. Tadi kan berputar teh ti kulon kawetan. Permukaan bumi anu nyang hareup ka beulah wetan, di wetan aya panon poe. Ta ieu permukaan bumi teh kan kasorot ku panon poe. Ta maka eta beurang. Bagian bumi anu can kasorot eta maka berarti peuting. Nah, urang make contoh. Nalika urang isuk-isuk jam genep ya, keluar panon poe. Kusabab Indonesia atau urang we Jawa Barat dina jam genep tos ngawitan isuk-isuk si permukaan bumi nu urang dicicingan teh kasorot ku panon poe. Maka urang eta jam genep geus kaluar panon poe. Tah kitu. Waktu anu di belah kuloneun urang contohna Arab can kasorot panon poe kan engke Arab maju ya ti kulon pan Arab mah kulon ti urang mah urang kan wetan engke posisi Arab engke menempati posisi urang maju kan perbedaan antara urang di Indonesia jeung di Arab 4 jam. Jadi lamun urang Arab hayang panggih jeung panon poe 4 jam tos urang nalika urang ayeuna ti jam genep ke 4 jam ka jam 10. Urang jam 10 tah Arab neme jam genep kakara pinanggih jeung disorot ku panon poe. Tangge perhitungan contoh kieu mun urang ke ka Mekah ya. Bapak-bapak ibu-ibu mudah-mudahan ye sing bisa sering ka Mekah. Ti dieu ti Cengkareng ya, ti Cengkareng upamana berangkat jam genep ya, isuk-isuk ya, jam genep isuk-isuk jam genep di Cengkareng. Engke lamun dina tiket dia aranana CGK ya. Sabenerna makan aya disebutna depan bandara teh Bandara Soekarno Hatta. Tapi mun urang ningali dina tiket moal aya tulisan Bandara Soekarno Hatta, nu ayana CGK. Gitu CGK teh simbol Cengkareng. Margi lokasina eta bandara ayana di Cengkareng, tapi kiwari mah sanggeus dimekarkeun eta teh wilayah bandara teh kaasupna Tangerang. Padahal Cengkareng mah wilayah Jakarta. Upamana berangkat jam genep gitu. Jam genep ya. Jam genep di urang isuk-isuk di Arab pan can jam genep. Masih kena peuting keneh. Dikurangi we 4 karek jam 2. Mun di urang jam genep isuk-isuk di Arab mah karek jam 2 peuting. Di kadem urang teteleponan ka dulu urang keur di Arab, isuk-isuk rek nelepon. Di Arab mah masih kene perem atuh jam 2 peuting gitu. Engke nalika urang berangkat di dia jam genep isuk-isuk. Tepi ka Jeddah teh kan lamun perhitungan urang teh 10 jam. Nyokot pesawat anu rada telat, da pesawat teh nu tepatna mah jam 8 biasa 8 jam. Tapi kadang-kadang mah 10 jam ti CGK nya ti Cengkareng dugikeun ka Jeddah gitu. Nah 10 jam mun ku urang dihitung mun jam genep tambah 10. Genep 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4. Diperhitungkeun ku urang kan jam 4. Ya. Eta teh jam 4 teh jam 4 Indonesia. Ya. Pan tadi ge berangkat kan berangkat jam genep Indonesia. Jam genep Jawa Barat, WIB. Datang kali itu upamana tadi jam berapa tadi? Jam 4.
Nah, WIB itu teh. Tah henteu persisi urang, engke kuduna dikurangi 4 eta teh. Jadi mun tadi jam genep 7, 8, 8, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Nah, tepi ka Arab teh lain jam 4, tapi jam 12. Jam 12 lohor. Di ditu jam 12 waktu Arab. Lamun urang mah tadi jam 16 kan gitu. Jadi lamun urang mawa jam ti dieu, mawa jam tangan, lamun geus ka ditu kudu dirobah 4 jam. Gitu. Kudu dirobah 4 jam. Sabab heula keneh Indonesia gitu. Jadi mungkin lamun urang teh ka hati bakal lieur, nah itu ongkos 10 jam. Tapi gini kan ieu upamana karek jam sakieu ya datang ke Arab teh gini kan karek lohor. Berarti ngan genep jam gitu kan mikir nantinya mungkin ngan genep jam geuningannya di Indonesia ka Jeddah teh lain genep jam sebenarnya mah 10 jam ngan jam urang kuduna dirobah ditambah 4 gitu. Engke lamun sabalikna urang bakal lieur oge lamun urang make jam tadi jam urang jam tangan. Upamana ti ditu teh tengah peuting teh upamana jam 00 jam 12. Perhitungan urang mun pake jam 10 kan. Di jam 0 kamu 10 jam datang ka dieu jam 10 isuk-isuk padahal ke bakal leuwih. Ku tambah ku 4. Jadi jam 10 bakal ka dieu teh jam 2. Jam urang ngajemput entong dihitung ku waktu Jeddah gitu. Dihitungna ku waktu urang. Kadang-kadang ngajemput teh lamun bisa ngitung kitu, namun lillah jeung ngaragoan teh. Apaan aya kitu ka dieu mah tamah gitu. Gitunya perhitungan waktu. Engke eta dina lamun maca dina tiket sok lieur. Itu waktu teh di Indonesia datang sakieu datang ke Arab bisa dengan genep jam dengan lain genep jam tambah 4. Lamun ti Mekah ka dieu dikurang 4 gitu carana. Jadi tah kitu Gusti Allah nyiptakeun waktu. Tah carana nyiptakeun waktu kurang disesuaikeun dengan jam gitu. Nya ari jam anu aya dina HP mah bisa ku urang diotomatiskeun. Dina HP mah diotomatiskeun nyata diotomatiskeunana teh internetna nyanakna lokal. Jadi otomatis ke HP urang nuturkeun lokal di Arab. Jadi datang ke Arab teh sesuai we jeung jam nu aya di Arab. Lamun HP mah bisa langsung dikitukeun tah. Kitu nya. Jam tangan mah teu bisa kan jam tangan mah kudu manual. Begitu turun di Jeddah robah puter tambah 4 jam gitu. Nah, jadi Gusti Allah ya dina surat Yasin ngajelaskeun tentang masalah dan tawisna masalah perbedaan waktu di tiap-tiap tempat. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.